si emak tah tinggali gerak anu micen runtah nyata si emak jabat cenah cek si emak teh urang kudu tanggung jawab kudu neangan pelakuna. Oh gitu Pak RT. Hah, tuh udah wajar atuh anu micen runtah hareupeun imah ge. Yo RT, tara mayar sampah jeung perelek ge RT. Yo mah. Ah, paingan atuh. Mak, yeuh. Mak teh sebagai warga teh singgalib jeung tetangga batur tuh tingali. Namun aya tarikan kebersihan sampah, emak kudu bayar. Ameh henteu kieu tah. Contona kieu ya emak teu mayar mah. Anu ngabulukan runtah ngateras emak. Tah, dangukeun emak. RT nyarios teh mantakna kudu galib jeung batur mayar. Batur mayar, urang teh kudu mayar. Tah geuning aya kararepet mah. Tuh, tingali sampah meni ngumpluk itu hareupeun telas emak. Mantakna kudu galib jeung batur teh. Batur mayar, urang kudu mayar, Mak. Tah, kitu mah dangukeun tah si Akang. Makana emak teh kudu bayar. Angger we aya kararepet mak teh jeung lingkungan jeung tetangga sekitar, mak. Ulah kitu nya mah nya awon.